Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal imana fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahul huda ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim fathan kabira. Allahumma afhimna bi fahmi nabiyina wa hibdil mursalina wa bil ilhamil malaikatil muqarrabina. Allahumma akrimna bil fahmi wa hibdi wa qadha'il hawaiz amma ba'du. Puji urang sanggakeun kadat nu maha suci Allah Rabbul Izzati, muja kadat nu maha kawasa disarengan syukur ka Allah nu maha gopur. Sholawat nu disarengan salam mudah-mudahan dilimpah curahkeun ka junjunan alam jatana habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka sahabatna, bahkan ka urang sadaya selaku umatna anu senantiasa berusaha taat turut terhadap ajaranana. Wadia balad galuh di mana wae ayana anu kusim kuring dipihormat. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah dina enjing-enjing ayeuna urang sadaya masih kene patepang. Mudah-mudahan singa jantenkeun wasilah, singa jantenkeun cukang lantaran hiji ku Allah taala dipanjangkeun yuswa bari sehat, dipasihan kakiatan iman sinareng Islam, dipasihan rezeki nu seueur tur pinuh ku barokah Allah, dipasihan keturunan anu soleh tur solihah, dibimbing ku hidayah taufik sarta magfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Dina situasi kondisi anu nyebarna virus dina saat ayeuna, mudah-mudahan urang sadaya, keluarga urang sadaya, baik anu aya di lembur urang atanapi nu aya dina panyabaan, muslimin muslimat sadayana salamina dijaga diriksa ku Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alukal ijabah bi barakati umil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin wadia balad galuh di mana wae ayana rahimakumullah. Urang ningali dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anjeunna nyarioskeun ajannatu mustaqatun ala arba'ati nafarin. Yen surga bakal ngarindukeun 4 golongan manusia. Sedengkeun disebut surga teh darussawab, hartosna darussawab, tempat kanikmatan. Kanikmatan dunia sinareng kanikmatan akhirat jauh berbeda. Kanikmatan dunia dibatasi ku Allah, sedengkeun kanikmatan di akhirat teu dibatasi ku Allah. Kanikmatan dunia pokokna ngan ukur tilu sering dibahas. Hiji barang tuang nepi ka wareg, geus wareg dipasihan tuangkeun sakumaha wae menukna, tetep hilang kanikmatanan. Kaduana sare nepi ka tibra, geus tibra disarekeun aya aturan puyeng deui. Katiluna nikmatna hubungan suami istri ngan ukur nepi ka bijil. Anapun harta jabatan kapangkatan eta mah pelengkap tina pokok kanikmatan eta. Bahkan kanikmatan dunia nu hakiki lain cicing dina harta benda, tapi cicing dina jero hate masing-masing.
Laisa ginaan kasratil mal walakinal gina unapsi. Lain kaasupkeun beunghar zaman nu loba hartana, tapi nu kaasupkeun beunghar zaman nu beunghar hatena. Nu disebut beunghar hate mampu narimakeun kana kenyataan nu terjadi, mampu narima kana situasi kondisi anu ditakdirkeun ku Allah dina saat ayeuna. Maka lamun teh jama geus mampu narimakeun kana kenyataan nu terjadi, maka eta jama geus kaasupkeun kana zaman nu beunghar. Kanikmatan surga tatkala kenging ridona Allah tidak dibatasi. Ngan makhluk Allah nu disebatna surga teh ngarindukeun opat golongan jalma. Mana nu opat golongan jalma? Hiji talil Quran, jalma nu sok maca Al-Quran, jalma nu sering maca Al-Quran, dawam ngalaksanakeun maca Al-Qur'ana, maka dirindukeun ku surga. Dan kita na urang sapoe sapeuting maca Quran sabaraha juz, sabaraha lembar, sabaraha ayat atuh. Cenah saayat bari mayang leuwih hade daripada maca disakalikeun satamatan bari teu maca-maca deui. Da syaratna jadi amal soleh teh kapan ayat 3? Hiji niat karena Gusti Allah, la ilaha illallah la maksuda ilallah daya di pangeran salianti Allah nu dituju rek neangan ridona Allah. Kadua na ittiba'ur rasul, taat turut kana parentah rasul, di antarana qiraatul Quran atau bitalil Quran, maca Al-Quran. Katiluna mudawamatul amal, dawam ngalaksanakeun amalna. Maka jadi amal soleh kajen teuing sa ba'da salat sa ayat unggal poe leuwih hade daripada maca terus teu maca-maca deui. Atau teu maca sama sekali sugan sabada salat saayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Bila salat lo datang salat asar, bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Dawam ngalaksanakeun amanah eta leuwih hade daripada maca sajuz, 2 juz, 30 juz tapi teu maca-maca deui. Logikana kieu. Kira-kira ibu rumah tangga ku cara oge mending dipasihan artos 100.000 ngapoe, mending dipasihan artos 10 juta tapi teu mere-mere deui nepi ka akhir kahirupan. Ari kahayang mah 10 juta ngapoe. Tapi nu lamun dibanding-bandingkeun mending kena 100.000 atau napi 50.000 ngapoe daripada 10 juta disakalikeun teu mere-mere deui. Mudawamatul amal, dawam ngalaksanakeun amanah, sami seperti maca Al-Qur'an ogenan kitu. Di bumi narame kudu maca Al-Qur'an, keluarga na diajakan maca Al-Qur'an, sakalian malam Jumat teh dikumpulkeun. Sasarengan di bumi maca Al-Quran, maka yakin bumi eta bakal caang, bakal rame. Lain caang ku lampu, lain rame ku alat musik, tapi caang jeung rame nate ditingali ku malaikat ti alam malakut keur maraca Al-Quran, keur zikir ka Allah Subhanahu wa taala dina eta bumi. Maka bumi na kalebetkeun kana bumi nu pinuh barokah Allah. Sok sanajan saupamina rek runtuh reot, tapi lamun teh mah dipake maca Al-Quran, maka bumi na bakal katengali caang jeung rame. Mudah-mudahan bumi urang sing kalebetkeun bumi anu caang jeung rame ditinjau ku malaikat. Hiji. Nomor kadua, zaman nu bakal dirindukeun ku surga teh wa hafidil lisan. Jalma nu mampu ngajaga kana lisanna. Salamatul insan bihifdil lisan. Salamatna jalma teh ku mampu ngajaga kana lisanna. Minal kadib tina ngabohong. Lamun sakali we ngabohong pasti ngabohong kadua kali. Nah, ibu-ibu make geulang meunang nginjem di tetangga atawa ti dulur. Idit kana pangajian gagaro we kana sirah, lain ateul-ateul teuing, tapi nemongkeun geulang. Ame bangga padahal meunang nginjem. Pancek tatangga teh eceun mah saya geulang, alhamdulillah kapeser hiji teh geus ngabohong.
Kadua na aja sabaraha gram, poho teu tatanya heula 5 gram dikira-kira. Aja geuning saya di mana saya nanti Tasik. Tasikna di mana? Di Pengkolanian. Palebah Pengkolan pe mana? Toko naon namina? Bulantaran seumur hidup can pernah ka toko emas. Ngarang sorangan di toko emas Sari Rasa. Cing kira-kira aya toko emas Sari Rasa. Siga dahareun wae. Tina sakali ngabohong, bahkan ngabohong kadua kali, katilu kali, kaopat kali, sabara puluh kali ngabohong, tina ngabohong nu kahiji. Bapak-bapak ngabohong. Biasana kan sok nyumbutkeun duit jaluna geuning nya. Biasana jang meuli udud atau jang meuli eupan nu sok resep museup mah. Kana mun ibu boga salaki anu nyanu kana museup hirupna moal maju maju. Ceuk bapak ceuk ibu teh, bapana boga kana duit teh jang meuli deungeun sangu. Eueuh. Padahal aya nyumpel 50.000 dina pesa. Ai pada badok kok ngagorolong teh kira-kira. Isukan lamun urang ngabohong tina lisan aya nu percaya deui moal. Moal sabab teu mampu ngajaga kana lisana minal kadhib tina ngabohong. Kadua di antara ngajaga lisan teh minal gibati. Tina gibah, ari gibah teh ngobrolkeun kagorengan batur. Makanya paling resep urang ngobrolkeun kagorengan batur. Pada geus di serat dina Al-Qur'an, la yaskhur qaumun min qaumin asa ayyakuna khairum minhum wala nisa min nisa'in asa ayyakuna khairum minhunna. Hiji kaum jeung kaum anu sejen ulah sok silih obrolkeun goreng sanunya kaum anu ngobrolkeun leuwih hade daripada zaman dulu ngobrolkeunana. Nu diobrolkeun mungkin leuwih hade daripada zaman nu ngobrolkeunana. Wala nisai min nisai bahkan dihususkeun hiji istri jeung istri nu sejen ulah sok silih obrolkeun goreng. Saharunya zaman nu diobrolkeun leuwih hade daripada zaman nu ngobrolkeunana. Bahkan upami ningali hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjeunna nyarioskeun al-ghibah asyaddu minaz zina. Al-ghibah ngobrolkeun kagorengan batur leuwih banget tibatan zina. Hartosna lamun zina dosana langsung berhubungan jeung Allah, tapi lamun ghibah mah ghibah wayahna kudu aya ikrar heula ku lisan, minta hampura heula ka jalma nu pernah diobrolkeun kagorengan anak euceuk. Hampura abdi teu ngobrolkeun kagorengan euceuk naon kitu kagorengan abdi tak kieu sigana samoal aya nu sanggupeun. Untung ku Allah dipasihan kasempetan setiap jalma teh aya hahampuraan babarengan melalui Idul Fitri. Naikkeun Idul Fitri mah nya dukan gaya kerusum corona ditungtung wetan nepi ka tungtung kulon teh hahampuraan bebeakan. Ibu-ibu geus dilipen geus diwedak. Komo ibu-ibu hampuraan teh bakat ku rumah meureun. Tapi ka ceurik gogoakan ujeuh hampura can silih cium cipika-cipiki nepi ka nyengled atuh lipen teh eta wedak teh nu sakitu kandalna teh jadi carang saware gara-gara meureun rumasa diri hayang dihampura dosa. Matak minal gibati tina gibah hartosna gibah teh ngobrolkeun kagorengan batur. Matak al-ghibah asyaddu minaz zina. Gibah teh ngobrolkeun kagorengan batur leuwih banget tibatan zina. Fal yaqul khairan aw liyasmut. Sok anjeun lamun sanggup ngobrol hade obrolkeun hade, lamun teu sanggup ngobrol hade alus keneh hempeh. Dua tah wa hafidil lisan. Zaman ngajaga kana lisan. Lisan teh dugi ka baseuh. Dikir ka Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ieu lempang kebut teh guling bujurna asa beulah. Dikir ka Allah jaga lisana innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi teh lain bagian maot unggul. Tapi tatkala urang keur meunang musibah kul innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Fa idza asabatu musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Asa ulah kana speakerkeun we. Ibu-ibu keur leumpang aya leueur gebut ragrag.
Nyeri bujur, ulah lompat karena speaker masjid, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Parantos diguling abdi bujur asa belah. Ulah bapak usaha rugi karena musibah. Sikana memang asup ke jero imah teh, memang ngetrok pantau assalamualaikum teh langsung we ngagorowok innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sahabat pana nu maot teh pamajikanna lain nu maot, aing usaha rugi musibah. Qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Matak wa hafidil lisan, jama anu mampu ngajaga kana lisanna. Sapenting urang ngadua, lisan urang dipake ngadua, ngan lolobana lisan urang aya aturan seueur keneh migawe dosana daripada migawe hade. Hadena sehingga isukan dina poe kiamat lisan mah dikunci, moal bisa ngobrol. Moal bisa ngobrol sama sekali. Mata al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hiji waktu lisan jama bakal dikunci. Teu bisa ngobrol wa tukallimuna aydihim nu bakal nyarita teh leungeun anjeun. Wa tashhadu arjuluhum nu bakal jadi saksi teh suku-suku aranjeun bima kanu yaksibun. Karena segala rupa perkara dikasab ku anjeun di alam dunia. Mudah-mudahan ieu sampean urang sing jadi saksi isukan di akhirat karena kahadean urang keur aya di alam dunia. Ieu pandangan urang sing mampu ngobrol karena kahadean ku waktu urang keur aya di alam dunia. Da geuning lisan mah dikunci di akhirat mah, di alam dunia dibuka sotenan bisa ngobrol, tapi di akhirat mah geuning teu bisa. Duatah. Hadirin wa dia balap galuh di mana we ayana anu kusim kuring di hormat. Nu katilu wa mut'imil ji'an. Zaman dirindukeun ku surga teh, zaman nu sok mere kadaharan ka zaman nu kalaparan. Bisi teh mah di urang aya kaleuwihan tuangeun. Aya kaleuwihan pakaian, aya kaleuwihan harta benda, kade bisi aya tatangan nu kalaparan. Sabab dosana gede, bahkan moal dirindukeun ku surga. Kan sababaraha pertemuan dicarioskeun sababaraha hikayat. Seorang pelacur teh ya, seorang WTS. Secara logika mah pina neraka, tapi ternyata jadi ahli surga. Gara-gara naon? Hiji waktu anjeunna tas jualan lempang dina tengah-tengah padang pasir, terus aya sungai anu jero aya caian di handap, luhurna anjing kur melongkeun ka handap, geus teu bisa lempang-lempang eta, acan bakat ku haus hayang minum. Ayeuna eta pelacur TWTS, ayeuna mah PSK teturun ka handap, dibuka sapatuna, nyanak cai di inuman eta anjing nepi ka sajarjagna. Nepi ka bisa lempang deui leungit hausna eta anjing. Gara-gara nulungan anjing hungkul nu najis mugolado datang ka bumi na ku Allah diturunkeun hidayah jeung taufikna. Meunang hidayah jeung taufik Allah, istighfar tubu ilallahi taubatan nasuha, tobat ka Allah kalawan sabener-benerna tobat, udhulu ila jannah, ternyata asup kana surgana Allah. Eta teh mere kadaharan ka hamba Allah, ka makhluk Allah sok sanajan pangkatna najis mugolado. Paingan atau dirindukan ku surga wa mut'imil ji'an, masihan kadaharan ka jalma anu ngagaduhan kalaparan. Atawa hikayat sejarah sahabat Rasul teh anjeunna nuju di Mekah ulem di Masjidil Haram. Terus papenak sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hei sahabat kami, bejakeun salam kami ka hiji aki-aki nu aya di Baghdad." Anjeunna gugah wudu deui, ulem deui, ngimpi deui papenak jeung Rasul, bejakeun salam kami ka aki-aki nu aya di Baghdad. Dugi katilu kalina. Akhirna penasaran anjing-anjing berangkat ka Baghdad neangan aki-aki nu geus disaurkeun ciri-cirina. Akhirna lebet ka hiji bumi aki-aki nu beunghar. Sagala aya hartana meureun tina kabeungharanana nepi ka meunang salam ti Rasulullah. Penasaran eta sahabat naroskeun he aki-aki.
Kuring rek nanya ka anjeun, sabab kuring diutus ku pimpinan kami sok sanajan geus daya di alam dunia, tapi kami ngimpi di parentah ku pimpinan kami ngucapkeun salam ka anjeun. Atuh anjeun teh boga amal naon? Eta aki-aki nyarioskeun kuring teh boga barudak, boga budak. Kuring kaasupkeun jalma anu loba hartana, buru dijuru bro dipantau ngalaya di tengah imah lubak ribuk loba-lobokeun ceuk paribasana. Tapi kulantaran kabeungharan kuring sieun pinah ka Batur, maka taya jalan deui ameh jang keluarga deui. Adi jika dilain dikawinkeun ka lanceukna, lanceuk dikawinkeun ka adina, terus we kitu. Cek eta sahabat eta lain amal hade dina agama kuring mah amal goreng. Atuh aya hiji deui. Naon hiji deui? Aya budak kuring nu pangleutikna awewe geus eueuh lanceuk lalaki. Eueuh deui jalanna kuring selaku duda dikawin ku kuring sorangan. Ceuk sahabat eta ogenan amal goreng moal mungkin menang salam ti pimpinan kami. Ngantina ceuk eta aki-aki lamun teh dina hiji peuting meureun baleman pertama, waktu narek asup ka kamar aya ibu-ibu nu sok ngetrokan panto dibuka. Kuring mentaseun dibereseun. Geus dibereseun kuring rek asup deui ka kamar ngetrokan deui panto, mentaseun deui. Ceuk naha teh kuring ya Allah, ceuk naha teh ieu jama teh beuting lain mentaseun teuing, tapi ieu jama teh rek ningali harta benda kuring nu aya di imah, keur ngamata-matai dina beuting ayeuna rek dirampok ke imah kuring. Nu katilu kalina mentaseun ayeuna diintip jalan tukang dituturkeun ka mana ya ibu-ibu nu mawaseun. Ternyata asup ka hiji gubuk imahna geus reot budakna keur careuri kalaparan. Ceuk budakna ya umi wahai indung kuring atuh menta ka tatangga urang anu majusi. Anjeunna pas hajat kawinan nyungkeun atuh tuangeun saalit mah jang ngaganjel kalaparan. Bahasa indungna kanu jadi budakna wahai anaking urang teh era ku Allah jeung ku Rasulullah. Lamun urang barang penta ka lain agama urang sadaya, sabab meureun ngaruntuhkeun kana kaluhuran agama urang, kajenting urang lapar daripada urang kudu barang penta ka eta jalma. Kecuali lamun teh eta jalma daekeun mere sorangan kepariduan dirina. Ningali ngupingkeun ditoong dina bumina gubuk nu samodaya kitu. Terenyuh hatena ternyata aya nu kalaparan budakna keur careuri. Lain menta seuneu-seuneu teuing hakikatna mah hayang barang penta tapi teu wani era ku pimpinan Nabi Muhammad. Ayeuna mulang ka rumahna, tuangeun anu sesa hajat dikumpulkeun digandong ku sorangan, dipanggul ku sorangan, dipaksikeun nepi ka sawaredna. Ceuk sahabat oh ieu meureun amanah nepi ka anjeun meunang salam ti pimpinan kami. Gara-gara nulungan umat Islam anu keur kalaparan gigireunana datang hidayah jeung taufik Allah, maca syahadat teguh sirila wafat udkhulu ilal jannah, lebet kana surga na Allah. Mantak jalma anu mere kadaharan ka jalma nu kalaparan kalebetkeun eta jalma nu dirindukeun ku surga na Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang sing mampu masihan kalaparan masihan tuangeun ka jalma nu kalaparan atawa makhluk Allah anu kalaparan. Da boro-boro kitu kan aya hikayat seorang istri anu soleh rajin ibadah tapi huna min ahli nar cek Rasul. Eta jama jadi ahli neraka. Ditaroskeun ku sahabat ya Rasulullah, kunaon eta istri kapan jadi ahli ibadah tapi lebet kana neraka. Hikayatna sabab hiji waktu anjeunna meureun keur masak, dina waktu keur masak teh aya ucing, aya ngaranna ucing kan alus hareupeun goreng tukang. Ai keur masak keur ngagoreng lauk ibu-ibu dengan ya, ai ucing geus siga bageul lalenean kana suku. Bahkan ngaletakan sagala siga nu bageul, ari beres ngagoreng lauk dijahitkeun jemput teh tamu tatangga, poho teu dituruban ngaler ngidul nepi ka setengah jam ngobrol jeung tatangga. Beuteung geus lapar, tatangga geus mulang-mulang lumpat ka dapur rek dahar geus lapar. Ternyata eta lauk beak ucing teh disasakeun buntut-buntutna acan. Padahal mah ucing teh keur dihareupeun mah alus, ngan ditukangeun goreng. Mantak aya istilah di urang mah ngabudi ucing halus hareupeun goreng tu tukangeun. Mantak siji waktu bisi aya jaman nu alus hareupeun goreng tukangeun kudu rada ditingali. Atawa ibu ngagaduhan murang kali istri malam minggu duka
di mana budaya nasanes budaya Islam aya nu apel bisi ngabudi ucing eta kabogoh budak urang teh aya hareupeun mah alus tungkul ngobrolna sopan ceuk ibu teh ujang bapak jeung mama mah geus tunduk kade ulah wengi teuing bisa jadi fitnah mangga bu mangga abdi mualami bade nyarios heula si neng aduh mun lemes sare we kolotna beak budak diletakan cing kira-kira eta ngabudi naon ngabudi ucing itu maka kulantaran keul eta istri seorang ahli ibadah dituruban eta ucing hilap teu dikaluarkeun deui nepi ka ngadaharan jujukutan di sekitar turubna geus seep jukutna ayeuna kalaparan pae eta ucing gara-gara nuruban ucing kunna min ahli nar eta istri jadi ahli neraka meureun gara-gara hadis eta lamun ayeuna nabrak ucing teh sok reuwas bahkan dipulasara dikubur diboehan sagala cenah sok sial mungkin wae karena aya hadis nu eta wa mutimil ji'an jama anu mere kadaharan ka jama anu kala nu kaopat jama nu dirindukeun ku surga teh wasoimina fi syahri Ramadan jama nu puasa tina bulan Ramadan lamun teh mah jama mampu puasa dina bulan Ramadan dibarengan jeung kahusuan maka eta jama bakal ngarai dirindukeun ku surga kan sakedap deui urang lebat kana sasi Ramadan nya kana samingonan deui cek bahasa nu disebut puasa teh al-imsak kadar-kadar nahan kahayang puasa zaman ayeuna teu usum sulit usaha hese virus nyebar di mana-mana pamajikan ngobrol we mending kena ti ayeuna mau di baju teh ge masuk mararaha jeung cara rape tapi teu aya duitna puasa we heula nahan ceuk bahasa ceuk istilah al imsaku an kulli muftiratin min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi nahan tina perkara nu mantak ngabatakeun ti mimiti terbit fajar dugi ka suruh panon poe nahan ti mimiti terbit fajar dugi ka suruh panon poe teu barang tuang teu migawe perkara anu dilarang ku Allah puasa sanes sungkul puasa nahan lapar jeung dahaga puasa nahan panon puasa nahan anggota badan tina maksiat ka Allah sangkan dirindukeun ku surga mudah-mudahan orang sing mampu puasana dipasihan kekuatan iman jeung Islam dan teu saalit aya dulur-dulur urang nu teu sanggupeun puasa sok sanajan mampu matak nu dirindukeun ku surga teh nu terakhir nyatana wasoimina fi syahri Ramadan mampu ngalaksanakeun dina bulan puasa dina bulan Ramadan sabab ai bulan Ramadan teh kalebetkeun kana bulan anu dibarokahan ku Gusti Allah kan sering doana dina dongkeun Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana Allahumma barik lana wa balighna Ramadana mugi Gusti ngabarokahan sasi Rajab sareng Saban mugi Gusti ngadugikeun ka abdi kana Ramadan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan bahkan di situasinya baik ditabihan tina naon wa ba'idna min corona pamana dijauhkeun tina virus corona nah
Wasaumu fi syahri Ramadan, jama anu puasa dina bulan Ramadan. Hadirin wadia balad galuh di mana wae ayana rahimakumullah. Terakhir dina ieu pertemuan urang sadaya Mutiara Pagi di Radio Galuh Surya Kencana. Urang muhasabah kana diri. Urang maca kana diri. Yen urang teh lain jalma bener, tapi urang teh jalma selalu migawe salah. Panggoreng-gorengna jalma nu ngaku dirina suci. Panggoreng-gorengna jalma nu ngaku dirina bersih. Padahal manusia geus dicap ku Allah al-insan mahal khata wa nisyan. Manusia tempat salah jeung kapohoan. Nu ngupingkeun sadayana lain jalma nu bersih. Tapi jama-jama nu bobolokot ku dosa. Mungkin wae abdi nu ngobrolna leuwih gede dosana daripada nu ngupingkeun wadia balad galuh sadaya. Nganu apa dosa iwati diri masing-masing. Saur Rasul saldo miroka tanyakeun kana diri anjeun masing-masing. Ulah nanyakeun ka salaki, da salaki moal apaleun kabehanana. Ulah nanyakeun ka pamajikan, da pamajikan moal apaleun kabehanana. Komo lamun nanyakeun ka tatangga mah beuki jauh. Maka kulantaran urang rasa rumasa diri jalma nu bobolokot ku dosa. Gunung nu sakitu luhurna dibandingkeun jeung dosa urang ageung kene dosa. Lautan jagat raya nu sakitu luasna dibandingkeun jeung dosa nu pernah urang dipidamel mah ageung kene dosa. Pertarosanana sanggup henteu urang mamanggo dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedengkeun anu disebut maot ngadodoho teu pandang kolot, teu pandang ngora, teu pandang sehat, teu pandang teu sehat. Teu pandang waktuna keur migawe hade atanapi keur waktuna migawe goreng. Aya aturan zaman nu nungguan nu teu damang, nu pangheulana maot teh zaman nu nungguanana. Eta disebut umur mah saperti kitu. Bilih teh mah dina hiji waktu umur urang dicabut ku Allah Subhanahu wa taala. Teh urang can pernah ngalaman tobat, can pernah ngalaman istighfar, atawa langkah istighfarna sehingga dosa teh beuki numpuk. Kumaha sakitu dina akhir ieu acara siraman Mutiara Pagi di Radio Galuh Surya Kencana. Urang peureumkeun panon dohir, urang bukakeun panon batin, urang ngaoskeun istighfar sasangan. Bari ngabayangkeun dosa nu pernah urang dipidana. Mudah-mudahan melalui barokahna istighfar hiji Allah nurunkeun pangampura kang urang sadaya sehingga urang sadaya siap menghadapi tantangan rintangan bikin menjalani kehidupan. Melalui barokah istighfar bilih teh mah diri urang, keluarga urang, tetangga urang nu teras-terasan maksiat, mudah-mudahan Allah nurunkeun hidayah sarta taufik. Murang kali urang sadaya sing kalebetkeun murang kali anu soleh terus solihah. Anu sulit milarian rezeki, mudah-mudahan sing dicembarkeun rezekina. Anu ngagaduhan masalah sing selesai masalahna. Nu ngagaduhan pamaksadan sing dihasilkeun pamaksadanana. Nu ngagaduhan hutang piutang sing aya jalan ka malunasanana. Melalui barokah istighfar diri urang, keluarga urang, muslimin muslimat dina penyebaran virus ayeuna teu boleh urang dipakai. Mudah-mudahan Allah ngajaga gariksa ka urang sadaya sehingga urang tenang dina menghadapi proses peribadatan ka Allah Subhanahu wa taala. Melalui barokah istighfar ibu rama urang sadaya dulur-dulur urang sadaya nu parantos mugi karomatullah. Dina saat ayeuna keur nungguan urang sadaya, mudah-mudahan anjeunna ditampi iman Islamna, dihapunkeun dosana, ditempatkeun dina tempat riyadun min riyadil jannah. Terakhir melalui barokah istighfar nyuhunkeun doa hati sadayana lembaga pendidikan yang dipimpin ku Kuring, baik sakolahna baik pesantrenna, mudah-mudahan sing aya dina kamajuan, sing aya dina kalancaran, sing aya dina kagampiran, aya dina pertulungan Allah anu parantos masyiar kasayan. Mudah-mudahan Allah ngabalas kalawan balasan melalui ganda tahun ajaran 2020-2021 nampi santri sinang siswa baru kanggo SMP terpadu badai ngiring datang mengambil gabung biasa ngahubungi 085 223 965 061 atanapi ka sekretariat langsung jan leuwih mudah
1 RW 1 Kelurahan Cibulu Geulis Kecamatan Bungusan. Ogena nyuhunkeun dibantos kumargi di pasantren ngagaduhan channel YouTube namina Istiqomah TV. Nyuhun subscribe, like and share. Kanggo kamajengan eta lembaga pendidikan. Sakali deui urang peureunkeun panon dohir, urang bukakeun panon batin, urang ngaoskeun istighfar sasarna. Kalayan disarankan kahusuan. Tarik napas sadayana, nikmati bahwa napas adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nu teu pernah urang mese. Bari ngabayangkeun sakali deui dosa nu pernah urang dipidana. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaihi. Sareng sadaya di mana we ayana. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaihi. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wahabli rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Ilahi las tulil fi radha si'ala wala aqwa ala naril jahimi. Fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dhanbil adimi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nularasna tina Al-Qur'an sinan al-hadis nulfatna tina kakalikan syukuring. Salam takdim kepada kiai, para hajengan, pimpinan pesantren, pendidik agama, ugi di mana guru-guru singkuring di mana we ayana. Nulisna sakali tina Al-Qur'an nulepatna tina kalam singkuring. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.